Di mana mana? Keur di mana kali? Mana teh? Aya acara teh? Non emang? Iya, aya perlu orang di mana? Oke, atuh ngobrolna langsung ya. Heeh. Iya, we atuh naon ngaranna teh? Deket ieu, deket Palasari. Orang Serloken. Oke, siap. Oh, siap. Oke, udah kan ya. Wah, Ciraga. Aya manusia teh. Bruh. Oh, geus eta. Yes. Nope. Nah, nepi oge tadi aya nelponan teh diangkat-angkat. Mau apa, Po? Urang ngobrol ya. Huh? Ini kumaha ya? Ayo tuh puasa. Dan mana emang kolot-kolot teh. Ya. Penghargaan anu kolot sih mah. Sahur anjing. Sukan puasa. Bruh. Sasukan mah. Aduh, harus tuh puasa deui we. Nekro komo? Mana emang penghargaan. Geus kieu lah teh, mana beres maghrib ieu mah nya. Siap. Tapi kade. Kedengaran orang dibeakeun di kos kamari. Mal tuh. Ah, moal kemarin dibeakeun. Ah, enak mah sok. Ditunggu habis maghribnya. Nanti lah, mana tuh Siap. puasa gitu. Oke, telepon. Tadi saya tanya ngomong naon. Kita janjian di dieu. Aing jauh-jauh capek. Tak ka imam maghrib teh. Pokoknya nama orang gawean deui. Huh? Kamari orang digawean kedaharan dibeakeun. Bruh. Ayeuna mah moal lepas pokoknya mah. Aing ngegawean si manehna. Sok. Jang si Raka Huh? si jadi angen. Mana mana? Kok puasa? Di mana ya teh? Haris. Puasa tuh. Saya ke rumah ka dia tuh, Bro. Alhamdulillah adzan Assalamualaikum. Ada kieu guan gorengan, kopi, rokok. Nah, iya itu. Orang buka sorangan yang baturan gitu. Emang kemarin we? Oh, kan nyeran itu. Itu badangan kan? Huh? Badangan kan? Guys, di jalan. Oh, aduh siapa tuh? Telepon ada. Kalau kemarin. Yang gesit dah harga lambat. Gorengan di mana? Tidak tahu. Bang kau sangat kieu. Bruh. Bunda ada gratis. Eta dieu pas sore enon. Bunda naon? Orang mah kurang mau batur. Kayak baturan ngopi. Mau batur. Ada yang perlu. Ini perlu nasa? Jahat. Oh, Sok atau. udah tadi eta ngomong Mumpung aya milik ya, mah kayak gini. Terus. Kopi nat. Ini Ayo mau. Baturan. enak. Udah janji orang udah. Jam 7 ayeuna. Orang tiduran tuh nya. Perlu kan? Yuk nongke taraweh. Oh, bareng atuh nya. Nah, yuk. Bekal gorengan bekal. Dulu bawa lah. Buat gue. Eta hiji dibawa kabeh. Sampai. Nonton.
Sugan teh ya naon saris teh. Lumayan orang nang gorengan. Jeung kopi gratis. Gratis. Mantap. Mana duit anu kamari kopi tipu jeung gorengan sehari cina ka maneh teh gini. Aing teu boga duit. Ah tah hayang apa aing?